Bagja pamirsa, tepang dangu dari Serang Mamang dina dongeng Sunda. Urang macakeun carpon anu judulna Nungan Terkarep. Carpon ieu karangan Andang S. Argayuda. Mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun. Di tutugan gunung di kampung anu kasamuninakeun ku gledeganana leuweung aya jadug anu kakoncara elmu maen po jeung kawadukanana. Para jawara sabudeureunana taluk ku manehna. Eta jadug teh geus kolot bogeun anak anu ngaran Wisnu Kamandaka. Sifat jeung tabiat anak anu teu beda ti bapana, resep ngulik elmu kawadukan. Ujang, beunggeus, tong ulik teuing ilmu kawadukan. Dari zaman hidup dewasa mah anu balis di tariangan teh lain kajawaraan, tapi kaduniaan. Eta jadug anu nalah olot pura teh nyarita ka anakna. Pedah geus karasaeun ku manehna ari boga ilmu kadugalan teh hese erek du dunia. Lah, dabli mah teu hoyong beunghar ieu. Hoyong sote jadugna para jawara siga bapak anak olot pura anu ngajawabna beda jeung pangharepan bapana. Kalah keukeuh cenah hayang gagah rongkah jago gelut. Ih ari Wisnu pan ari ilmu kadugalan mah matak hese hirup anaking. Olot pura angger narekahan sangkan anakna ulah nurutan manehanana. Hese hirup atawa hese maut bapak. Sabab ari ceuk batur mah ilmu kadugalan mah matak hese maut, tapi ari ceuk bapak nah bet hese hirup. Hese hirup sujang matak teu dipibaraya ku dunia barana. Da ari maot mah geus aya dina katangtuanana. Moal hese ari geus nepi kana ajalna mah. Olot pura terus mapagahan anakna susuganan bisa nunda kahayangna. Pokona abi marobah paniatan hayang jadi jadugna para jawara, hoyong ngawasa ilmu anu dipigaduh ku bapa. Wisnu keukeuh dina paniatanana, najan sakumaha dicaritaan ku bapana teu robah paniatan. Heueuh, pan KBG ilmu bapa teh geus diturunkeun ka hidep anaking. Olot pura ngarasa ilmuna anu geus diturunkeun kabeh ka anakna. Teu acan pak aya hiji deui ilmu anu kacangking anu can kacangking anu teu acan bapak aya deui hiji ilmu anu kacangking ku bapa tapi tah can diturunkeun ka abdi. Keukeuh anakna ngurihit ilmu pamungkasna anu kacangking ku olot pura tapi eta ilmu satalina mah moal diturunkeun. Ilmu naon atuh anaking? Ceuk pangarsa bapa mah asa geus diturunkeun kabeh. Olot pura tumanya ka anakna api-api teu surti kana maksud anu jadi anakna. Ajian rawa rontek bapak. Koreng Wisnu teh hayangeun miboga ilmu. Aji rawa rontek ilmu anu bisa ngarapetkeun deui waruga anu raheut. Katawa nyamungkeun deui anu buntung. Ari maneh. Nah, hidup sanggup gitu ngalaman kasangsaraan. Bapa ngarahuh sabab eta ilmu teh matak mangprung dina nafsu anu ngaberung hirup bakal teu puguh di mana dumukna sabab teu daekeun dibawa matuh di hiji tempat. Sanggem pak, sabab tekad abdi mah sanes kanggo adigung-adiguna. Sadaya pangabisa bakal dibaktikeun kana bebeneran bade dianggo ngabela jalma anu aya dina katunggaraan sareng anu dirogah laku jalma-jalma jahat. Wisnu teu mangmang deui buleud patekadan
dina jiwa Wisnu aya cahaya anu gumiwang nungtun kana lakuna sangkan salawasna nincak dina jalan bener. Jiwa anu teu waleh hayang tutulung ka papada manusia. Nya ari geus buleud patekadan hidup mah prak atuh geura puasa. Teu kudu lila-lila. Cukup saminggu oge. Tapi ditungtungan ku mati geni 3 poe 3 peuting. Tong barang dahar, tong inum, tong lumantung, tong loba omong, cicing maneh ku ngahijikeun pikir jeung pangrasa ka kersana Zat anu maha kawasa. Antukna olot pura eleh deet ku anakna ilmu pamungkasna rek diturunkeun ka Wisnu Kamandaka. Sanggeus menang pituduh tinu jadi bapana, Wisnu Kamandaka teh ngadon puasa menang saminggu, laju diturunkeun kana mati geni 3 poe 3 peuting. Tah dina mangsa mati geni, Wisnu teh ngadon tatapa ka mumunggang gunung kabeneran aya saung rangon paranti anu nyepi. 3 poe 3 peuting teu kararabana naon, tapi tekad anu kuat ngalantarankeun Wisnu aya dina kawaluyaan. Sanggeus tamat mati geni, Wisnu ngadatangan deui bapana. Wisnu jeung bapana teh beda lembur, sabab bapana bogaeun deui pamajikan salian ti ka indungna. Olot pura teh nyandung ka urang kuningan, kitu meureun kangaranan jawara mah ka mana-mana teu waleh manggih gogoda awewe. Syukur Sujang, hidup geus lulus dina tahapan puasa jeung mati geni. Kepeuting urang jalankeun ujian pamungkas kana ilmu rawaron teh. Olot pura nyarita ka anakna bungaheun olot pura teh sabab Wisnu lulus tina tetapana. Ujianana naon deui Bapa? Wisnu tumanyak ka bapana, da disangkana mah cukup ku anu geus dijalankeun. Kieu anaking, kepeuting hidup bakal ku bapa dipalidkeun di kacijolang. Bari awak hidup teh digolerkeun dina badogol cau kole. Tapi memeh dipalidkeun awak hidup deuk diteuk-teuk jadi 2. Tah lamun kataekan ke dihilir waruga anjeun bakal nyambung deui. Olot pura negeskeun cara nerapkeun ilmu rawaron teh ka anak bungsuna. Aduh Bapak, kumaha mun teu nyambung deui? Wisnu kacida kageteunana barang ngareunge syarat nyerepkeun ilmu rawaron teh babakuna sieuneuh teu nyambung deui. Nya lamun teu nyambung deui mah hidup teh pasti langsung maot. Eta mah kumaha hidup wae. Arek dilakonan syukur, teu dilakonan oge teu nanaon. Olot pula masrahkeun kana tekad anu jadi anakna, sabab lamun mangmang bisi matak cilaka. Hirup jeung maut. Isim abdi tos aya dina katangtosan pangeran. Abdi sejang ngajalankeun eta ujian. Dina lulusna panginten kedahna neraskeun lalakon, atuh gagal duwi ka maotna. Kitu ge teu janten, tos janten titis tulis diri abdi. Wisnu teu mangmang, estu buleud paniatan sabab manehna yakin kana kamampuh anu jadi bapana. Pan bapana oge meureun baheula diuji modal kitu ku guruna. Nya syukur atuh ari boga tekad kitu mah. Urang teu kudu hariwang atawa mangmang, lalakon hirup teh tutulisan takdir, ipis kanalna geus aya anu ngersakeun. Olot pura ngarasa lugina teu mangmang teu honcewa. Hiji peuting malam Jumat Kaliwon warugana Wisnu disina ngajepat tina badogol cau kole. Laju orot pula ngalugas gobangna. Teu mangmang deui eta waruga ditigas ku gobang anu kacida sekeutna. Wisnu ukur ngarejes sakedapan, laju teu ingeteun di bumi alam. Sanggeus diteuk-teuk jadi 2, eta waruga anu nyangsaya dina badogol kole teh dipalidkeun. Olot pura nuturkeun, di sisi walungan maksudna rek megat waruga anakna anu dipalidkeun.
Sanggeus ngaliwatan sababaraha pengkolan breh waruga anak teh katempokeun ngangkleung. Buru-buru olot pura muru cai walungan, laju awak anakna disebrok ku cai walungan. Aneh bin ajaib, waruga anakna nyambung deui sarta langsung nguniang hudang. Alhamdulillah ujang, geuning pateka dan anjeun teh diijabah sapaneja. Nam urang mulang kahade bapa me HP eta ilmu teh ulah rek dipake sombong adigung. Komo lamun dipake laku jahat. Olot pura ngawanti-wanti kanu jadi anakna, sabab sok sanajan salila ieu laku lampahna aya dina bener, tapi keukeuh ngawanti-wanti bisi anakna kabawa ku sakaba-kaba. Hatur nuhun Bapak, abdi janji moal nguciwakeun anu jadi Bapak, sadaya ilmu panemu bakal diamalkeun dina jalan kasayaan. Ulah salempang Pak. Wisnu kacida bungaheun. Bet geuning teu sakara-kara awakna nyambung deui, boros satalina mah geus pasrah, da ceuk akal mah asa pamohalan. Awak diteuk-teuk bisa ngahiji deui. Nya Bapa ge percaya ka hideep. Kade ulah aral lamun pindangi jeung lara balangsak. Da bohongan geus milih jalan anu ieu. Olot pura deui-deui ngawanti-wanti ka anakna sabab ilmu model kieu teh geus pasti bakal ngalaman rupa-rupa kasangsaraan hirup. Mohon Bapak diestokeun pisan ieu kahirupan teh tos jadi pilihan diri, janten sakal akibatna moal bade dianggo Allah Subhana. Wisnu nyarita ka bapana kalayan daria jiwana geus kasipuh ku ilmu panemu, kacintaanana kana haliah dunia geus dibungkem moal kaduhung ku pedah teu jadi jelema beunghar. Sabab pikeun Wisnu mah hayangeun keneh beunghar ku amal hade. Jiwa kajawaranana geus hirup dina mangsa keur budak keneh. Nya anaking syukur hidup boga tekad sarupa kitu. Jung wae geura mulang indung hidup bisi deudeupeun. Bapa mah rek kuningan deui. Olot pura ngajurung anakna sangkan mulang sedengkeun manehna muru deui ka lembur pamajikanana anu ngora sabab kainungna Wisnu mah geus lila lurjeun. Wisnu teu loba carita manehna surti kana kaayaan bapana. Najan kadang hatina peurih milu mangyerikeun kanu jadi indung, tapi teu bisa majar kumaha sabab kahirupan jawara mah rek meh sararea oge kitu. Nganaon anu tumiba ka indungna jadi pepeling kana hate Wisnu. Tamat pamirsa, tah kitu cenah geuninganna lalakonna teh jadi lamseuk urang hayang ngabogaan ilmu kawadukan, ilmu kajawaraan sabasani rawaron teh, maka urang teh kudu siap pikeun hirup dina kasangsaraan.